Waya suka jeung ari megatkeunana anjeun tina toma kade. Tina toma tina ngarep hayang dibere ku jelema atawa ku makhluk. Itu megatkeun masalah ekot toma ika atom ika tegasna megatkeun tina pangarep ngarep ka batu salian ti Gusti Allah. Ieu. Pegatkeun lamun aya dina hate istighfar dulu. Tobatan buru-buru. Sabab lamun teu kitu bahaya. Tah megatkeunana tina urang boga rasa toma atau ngarep ti dianti Allah atawa kanu sejen atawa ka makhluk pagatkeun. Itu anil khalqi ti makhluk li sedaqatun. Sangka pidawa Allah li tetep ka kaula sedaqatun ari sedekah. Botak urang berusaha yang ngahindarkeun tina rasa-rasa toma. Rasa toma. Tong borok kitulah urang mah. Jelema boga hutang we ku urang. Nek ditagih aing seuring geus boga duit aing. Pada cenah hasil. Hanas ngarep. Padahal nu urang cek kasar. Ari hasil henteu cik kira-kira palebah ngarepna. Kan tobat teh ngarep. Padahal eta mah jelas cek kasaran duit nu urang. Ngarep maka Gusti atuh mun kieu mah Gusti mudah-mudahan we si rek mayar mudah-mudahan reres kitu ku Gusti dipapalingkeun parang. Gitu. Kan hari kitu nya. Jadi dina mayar teu mayar ge anggeus mah jadi masalah. Panas ngarep jelema kurang ajar renang atuh. Atau jelema teu ngarti gitu. Ah ripu. Anggeus pegatkeun sifatan-sifatan tomat. Jadi tomat teh lain perkara nu eueuh wae. Nu aya oge bisa jadi tomat. Nah, kitu kan aya. Bahasa Quran mah tomat teh ka Gusti. Bahasa tomat teh ka Gusti Allah sama dengan raja. Matak adil khalqi ti makhluk ta megatkeun sifatan-sifatan toma pangarep-pangarep ti makhluk jauhkeun maka kadu Allah di sedekah. Ya gunggu kami ieu teh disebut sedekah. Berarti urang ngajaga eta hate gitu istighfar hate berarti eta sedekah mung Allah. Sedekah kasubna teh. Naon aya sawabu ka sawabis sedekah tah ganjaranana urang megatkeun rasa toma eta ti makhluk mangka teu beda seperti ganjaran sedekah gitu. Pan sedekahna urang teu boga duit. Tapi urang ngajaga sifat toma dina hate tah eta berarti urang boga ganjaran sedekah sok coba. Nah henteu gede ganjaran sedekah. Nya atuh. Ngajaga toma nah teu gede gitu. Urang supaya henteu toma. Nganaksa, kan toma mah jelas-jelas tuh, kita menang haram kan. Dan itu, matak ganjaran itu beda seperti ganjaran sedekah.